kecuali anu diharamkeun teh dina Quran teh nu kahiji bangke. Eta bangke mah haram didaharna sato ingon-ingon anu kasampak geus pae teu kaburu kapencit. Ari kaburu kapencit mah teu jadi bangke. Aya umpamana sapi nyelap beheungna geus rek pae teu kaburu dipencit naon bae eta mah nu aya nu kacepeng kurang buntutna wae dipencit dipotong jadi da kaasupkeun kana madarat mah. Lan lamun ingon-ingon nyampak geus jengker eta mah geus jadi bangke haram didaharna sanajan dipencit.